Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palih dieu kirang nyora. Biasa bapak-bapak matara tararik nyora teh. Ditingali nage kalah maroloh ka abdi jiga nu barogoh kieu geuna Pak. Sukadana parapatan Singaparna kota Tasik sigana karena rundutan sorakna kurang pati tarik. Daun awi daun gedang ngalana dipartikan manawi keur harudang cobi sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas henteu Pak. Jangan marolotot kieu. Aya parawan teu aya? Nu teu gaduh artos aya? Nu carogena teu usaha aya? Nu gaduh hutang aya? Ieu tiung geus lalunas encan. Masalahna teh beda da nu geus lunas jeung nu can lunas. Nu can lunas mah morosot wae. Udah diomekeun da. Ya Allah, moga-moga sawai ibu-ibu nu nembe ngawaler salam nu gaduh hutang sing lalunas. Nu tarik amina berarti nu ageng tanagana. Kanggo ka mana eta Kang tuangeun? Wira di panggung ieu meja kosong. Alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifa wa wa'ada alaihi wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Al-ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan adibu auladakum ala salasi khisalin hubbillah wa hubbi nabiyyikum wa qiraatil Qur'an. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Amma ba'du, rasa syukur urang sadaya dina ieu wengi ngalangkungan syukuranana Bapak Haji Apip beserta Ibu Haji Yuyun anu insyaallah dinten enjing bade nikahkeun putrana Cep Febri Permana jigana ieu lahirna bulan Februari. Dalamun April mah pasti Apriliani mun awewe. Di abdi pedah tatangga sami kitu ece. Ieu saha mang budak teh namina Febri geuning meni Febri lahirna bulan Februari Bu Haji. Ada eta nu bulan April Apriliani, eta nu hiji deui nu bulan Maret Meri cenah. Febri Permana oge panganten hitan Ananda Andika Pratama. Benten salit Febri Permana sareng Pratama. Inti doakeun ieu murang kalih
Febri anu cep Febri bade ditikahkeun mudah-mudahan rumah tanggina bahagia dunia jeung akhirat. Saur bahasa urang Rawa mah runtut raut sau Yunan kacai jadi baraseuh. Teu aya kajabi kalimat anu sae ku urang diucapkeun iwal teh ku rasa syukur ieu ngalangkungan ieu riungan. Hayu urang maoskeun heula kalimat alhamdulillah. Hawatos ibu murang kali acan bobo panginten nenan atuh. Hujan sok atuh kepali dieu. Oda sami nya ieu. Ageng teu Kang? Henteu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Sok ieu wios hujan oge lamun Bapa ayeuna hujan abdi supados adil ece kahujanan abdi gerek lungsur rek pindah kanu teu ditendaan. Ih atuh piraku dicanak lalajo Persib hujanan ridho da ieu mah urang mak demi apa mendambakan barokah jeung syafaat ti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keun barasa ge sing jadi saksi keur urang. Asal urang ridho, ibu ridho ka dieu angkat. Teu kapaksa. Teu aya nu maksa. Ikhlas. Bade naon ka dieu? Bade naon ka dieu Bapak? Bade milari ridho Allah ku jalan tolabul ilmi. Sami abdi ge da upami ngagugu kacape mah capek sadinten ayeuna jadwal 3 tempat pagi sore siang kuduna mah da ayeuna ge ieu teh di Sumedang geuning teu ka Sumedang sapaparat jalan nepakan tarang riut abdi rek naon ka Sumedang dawuh nu ngonang meni keneh ka dieu we mohon bade naon abdi ka dieu sami tujuan mah sareng ibu bade milari ridho Allah ngan panginten sakedik abdi mah aya leuwihna sajaba neangan ridho Allah teh abdi mah ka dieu teh hayang menang amal lain amplop astagfirullahaladzim. Sok ngageser ibu tak ka dieu ye ngageser sok ieu masih kene kosong di dieu ge di tengah masih kene kosong. Sok canak amparanana dia di tengah di halaman bumina Pak Haji Apip masih kene kosong. Sok sambil nertibkeun aa saya nama mun tadi atuh ngabagikeun tuangan teh supados teu ngaganggu. Sok urang sambil mau sholawat heula sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sok eta rengsekeun ngabagikeunana pados teu yasin habibillah tawassalna bibis sallu ala nabi Muhammad semua membacakan sholawat rasulillah wa kulli muja tadi dia ya wios dicana karpetna piwarang ka dieu pados raos Salatullah salamullah ala toha rasul. Sok uku panitia cana karpetna amparkeun di dieu salamullah ala yasin ilahi salimil ummah minal tiwan ni'mah wa min hamim wa min ummah bi ahlil badri ya Allah sadayana sholatullah ala toha rasulillah salamullah ala yasin habibillah. Sambil ngantos ieu aman tertib cara lik kami tengah wagel langsung deui sholawat deui salatullah ala toha rasul
Semakin banyak membaca sholawat, semakin dekat syafaat kita dari baginda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Sok dua kali deui awasan sholawat Allah. Mudah-mudahan sawai jamaah nu hadir di ieu tempat anu teu daramang, moga-moga panyak watna ku Allah diangkat digentos ku sehat deui. Tibil qulubi wa dawa. Sok ibu enga gerak caralik wa afiyati akang sina caralik abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasal sawihan dai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil. Subhanallah, luar biasa. Wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi. Sok engal aja wasal. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tos lah. Atau saya tak ngabagikan caina, kenapa kesini nggak ada air? Terus biasa di dia mau balik ngaji tera dibere cai pak. Yes, lanjut. Yes, mudah-mudahan hujan dia sing anak barokah. Kanggo urang lemur lawa khusus kanggo panganten cepebri anu enjing bade nikah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Nu dipihormat kersana pengatur waktu panata calagara. Nu dipihormat para alim ulama, para ajengan, para kiai. Wabil khusus kasepuhan nu aya dia tempat. Pami telepat sasepuh di dia teh kersana Pak Ustad Yayan mohon. Mohon enjing teh di dia sok aya pangawasan mingguan Ibu. Aya poe naon di dia pangawasan mingguana. Poe minggu aja maknya mingguan poe rebo. Mingguan mah poe minggu da jumaahan ge tara poe kemis. Atur nuhun aa caina ngan abdi teh ieu teh gaduh penyakit riut sirah. Ieu biasana teh damangna teh ku kopi gude ieu teh. Subhanallah. Tak ayeuna mah beki caket sareng si bapak teh. Jadi tiasa kaditu ka dieu. Mohon ieu Pak Haji sanes. Pak Haji. Hah? Ya sanes Pak Haji mah. Oh, pamasihan tinu tas ti haji gitu. Oh. Nu dipihormat aparatur pemerintah kersana Bapak Kepala Desa Rawa manawi aya teh aya. Teu aya Bapak RT aya. Nu mana Pak RT teh? Oh, masalahnya kan iya jalmi teh seueur anu caralik dinu poek bisi RT dinu poek cicingna. Ieu berarti di dieu teh jelema aya jurig oge aya. Ari jelema mah dinu cang, ari jurig mah dinu. Lamun aya dinu poek tuh geuning aya berarti itu teh ngaranna nyumput, aja lain jurig. Astagfirullahaladzim.
nata sopan piraku aya jurig ditiung di kopeah gitu jurig mah tara aradud tara arudud nu dipihormat Sohibul Hajat Sohibul Walimah kersana Bapak Haji Apip beserta Ibu Haji Iyuyun. Pak Haji Apip teh ibu nu ngulem abdi jadi barokah anjeuna abdi tiasa tepang sareng urang rawa katawis urang rawa megening duh dina pangawasan teh meni semarak kompak ya bapak-bapak nage di dieu meni seueur nu maririp artisnya nuhun tingali ku ibu atuh da meuli seueur nu mirip si Tukul jauh. Subhanallah atuh da ibu meuni teh nu calenghar red ka dieu aki-aki red ka ditu aki-aki deui tapi coba lamun Pak Haji Apip di dieu nanga pongdut sok aya di rawa pongdut naon ari pongdut teh eta mah jawaban budak SD jaipong dangdut lain ari pongdut teh jelema ompong bari genut aja. Coba lamun Pak Haji Apip nanga pongdut da pasti itu nu hadir teh pemuda kararasep teh aya ai kana pengajian mah nu hadir ge aki-aki nu geus karurang giji. Subhanallah ibu ridho ka dieu sami mohon abdi ge ridho ka dieu teh ibu sejaneangan ridho Allah ngan abdi mah aya leuwihna hoyong kenging amal cek abdi ge amplop wae geuning kunaon ibu sabab lamun abdi di dieu ngaos didamel ngalangkungan panggulem Pak Haji Apip lamun abdi teu jadi amal pasti sia-sia. Nah beki ageng hujankeun we sing barokah lah hujana. Allahumma sholli wa sallim wa barik sesah da ku cai mah sok heula sholawat heula ya nabi sallu ala nabi Muhammad salam alaika ya habib salam salawatullah alaika asyraqal fatafat minul buduru mislahu usni mara'aina qatu ya wajah sururi Allah ya nabi ya Rasul salam ya Habib salam alaika sholawat ika anta samsun keluarkan sewantena mudah-mudahan tekeng ngirangan kaberkahan kulung surna hujan tekeng ngirangan semangatna kangge urang calik dina ieu tempat sabab ieu urang ngaji merupakan jalan untuk kita masuk surga unsuduri Allah ya nabi ya Rasul salam ya Habib salam alaika sholawatullah alaika ya Habibi semuanya daripada nyarios nu lain menikane keluarkan tina lisan orang iwatib awazan sholawat da moal aya urang sadaya lamun teu aya Kangjeng Nabi moal aya alam dunia ieu lamun teu aya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya imam al-qib lata ini Allah ya Nabi ya Rasul salam ya Habib salam alaika sholawat
alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Raat. Yes. Bu Cepebri bade nikah. Ananda Andika tos dihitan. Atos dihitan nanti ajan ya. Atos Ari Pak Haji Apip tos dihitan nanti ajan. Nikah ibadah dihitan oge ibadah. Tos ulah reco katanya. Fokus nama datus serat iya. Siap? Ibadah teh ibu aya 3 kategori. Hiji aya ibadah nyeri, 2 aya ibadah capek, 3 aya ibadah ngeunah. Hiji ibadah naon cenah ceuk? Nyeri, 2 3 ngeunah. Ieu nu paling dia kunaon Bapak teh nyora? Ibadah nyeri, ibadah capek, ibadah ngeunah. Sok mun arek nyora mun moal barali. Aya sabaraji ibu ibadah teh? Ibadah nyeri, ibadah capek, ibadah ngeunah. Aduh si teteh nuang naon eta mah jiga nu enak kitu. Sakali daya ce, awas kaluarkeun sorakna tong dipengkak dina tikoro bisi batuk leuheung lamun teu setruk dah. Ibadah capek, ibadah ngeunah. Naon ibadah nyeri ieu Cep Ananda Andika Pratama dihitan. Ieu bade naros abdi ka para korban anu pernah ngalaman dihitan. Abah ari dihitan nyeri henteu bah. Si abah meuni jiga nu atoh ditaros ku nu geulis ieu. Abah dihitan nyeri henteu? Nyeri. Jawaban abah tepat benar. Nyeri pasti dacan aya kacarita lalaki nu dihitan 2 kali. Berarti nyeri nyobahnya. Ibu ari ngajuru nyeri henteu? Wadul. Maknya borosot deui. Lamun ibu nyebut ngajuru nyeri cek abdi mah eta teh bohong. Geuninganan ibu meuni tepikeun ka 3 tepikeun ka 4. Cenah nyeri. Ternyata memang nyeri ibu. Sok bayangkeun Pak teu sabanding nyeri na Bapak dihitan jeung ibu nuju ayeuna ngalahirkeun. Di abdi mah ngajuru, aya bahasa ngajuru di dieu. Orokan aya. Pernah ibu ngalahirkeun. Karaos nyeri patuangan mules. Sok ngaheujeun. Salaki milu ngaheujeun teu? Ibah di abdi mah aya tatangga eta salakina teh balas setia ka bojona teh. Bojona nuju ngaheujeun. Pamajikanna ge salakina sarua. Cek bidan teh sok tarik napas eta salakina ti heula. Pamajikanna macan ngajuru salakina geus milu ti heula. Ngajuru atuh geger bidan teh geuning cenah orok teh bau ieu teh. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak sakit na dihitan punten bah. Henteu saakurna nyeri na ibu nuju ngalahirkeun. Bayangkeun atuh Bu, ibu ngalahirkeun sababaraha ribu urat pegat tina bubututan pamajikan Bapak. Da teu saimang atuh ibu nu rek dikaluarkeun jeung nu sok asup ka jero. Nu asup nu ka jero jeung anu kaluar gede nu asup. Nu asup mah nyeleutik bari gunul, nu kaluar mah gede bari gondrong sok. Rek teu pajet kumaha Bapak? Matak abah lamun bojo ayeuna istri nu ngalahirkeun teras ayeuna maot, ibu maot nuju ngalahirkeun disebatna ge maot syahid, maot syuhada. Beda jeung abah anu keur udud eta. Lamun abah maot ayeuna keur udud lain maot syuhada, eta mah syuhadma. Aduh, wilu jeung ngarokok tah. Abdi mah sok abdi teh ari ningali nu ngarokok teh. Saroge abdi ge sok ngarokok. Margi di nu ngarokok teh aya keistimewaan, Bu. Naon keistimewaan anu ngarokok? Yakin abah nu keur ngarokok bakal disalametkeun tina siksa kubur. Sabab hirup keneh si abahna. Subhanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Hiji ibadah nyeri dihitan ngajuru ibu nyeri. Abdi pernah ngalaman 2 kali hamil teh. Da moal waka ngalahirkeun ece pasti proses naon heula.
hamil engke iya panganten Neng Riri anu bade ditikah ku Cepebri yakin Cepebri satu saat akan mengalami hamil da Cepebri mah sanajan awak badag mau bisa hamil sok di dieu aya nu jangkung badag anu gaga bisa hamil teu tuh ku abdi masuk lamun aya ayeuna dibere duit 100 juta tapi kudu hamil heula moal aya lalaki nu bisa hamil tapi seandainya ayeuna ibu tingali awewe awakna sakumaha leutikna awak sakumaha garingna yakin awewe bisa hamil ajaib ajaib mulia geuninganan ibu teu hilap kana nyerina margi Allah memberikan keajaiban dea kemuliaan 40 poe ibu tiasa dianggo deui mohon ece atuh sok rek dak tu pejet atuh lamun taya keajaiban Allah apa moal dipake deui bubututan pamajikan bapak teh subhanallah ibu boro-boro ayeuna nuju mulosna patuangan nuju bade ngalahirkeun ibu nuju hamil 8 bulan salami 8 bulan yakin bu komo keur ngidam 4 bulan tah uo lagi nya itu lalaki ngalaman teu uo gitu teu matak punten pak sing karunya ka pamajikan teh ulah daek produksina wungkul imam pamajikan nyeribut teu mulos mulos ngising we kadinya ugorek ngajuru pak tong diantapkan bisi bahaya pecah ketuban bahaya gewat bawa kabidan tong dibawa ka warteg datang kabidan cek bidan sok ibu naik kana ranyangnya muhun da kana kenteng maluhur teuing tarik napas pasti da tarik tamang ma Agustusan heujeunkeun terus eta budak tereka luar sakali deh eta rambut geus katingali pedah rambut inungna keneh eta teh subhanallah aco kealamanku abdi mah atuh da 8 bulan keur mah awak kurang jangkung heg hamil 8 bulan eta salaki teu abdi diuk dina kursi jiga orek kadut cenah mah diuk ayeuna nyebut jiga orek kadut heg terus ayeuna abdi sare nang kuban da di ece deui mama eta sare nang kuban jiga odong-odong da jujul lautan kitu ceu geuning jujul lautan beuteung antelna wungkul tarang jeung sukuna mangangkang matak ungklek-ungklekan sok bisi teu percaya ku bapak tingali pamajikan anu keur hamil 8 bulan sarena nang kubanna pasti jujul lautan kabadug we ku salakina sukuna muter jiga gangsing na kasur ya Allah ya Rabbi Allah wa salli wa barik alaihi sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad ieu cep ayeuna Febri atos dihitan iya nu nembe engal dihitan mah Cep Andika abah atos dihitan abah atos dihitan da ajan henteu cenah si abah mah henteu Allahumma sholli wa sallim wa barik sallu ala nabi Muhammad ibadah nyeri ibu subhanallah wajarlah ayeuna Cep Andika Pratama anaksa umur Cep Andika diajarkan berdarah-darah sebagian anggota tubuhna ku benda tajam naon sababna da ieu ibu nuturkeun kana sunnah Nabi Ibrahim alaihi nu disampurnakeun ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi bahkan hukumna ge jadi wajib ibu da lain dihitan unggul pasunatan ti Nabi Ibrahim teh bapak hiji ngeuretan kuku jadi ibu lamun gaduh kuku teh tong diantep paranyang kedah paronok da sok aya ngingu kuku ngahaja eta teh teu apal pasunatan jadi lamun kuku abah harideung ti ayeuna potongan bah muhun abah ungeuk abah eta bogoh ka abdi bah dina abah mah da ningali abdi anugerah bangan abdi dipelong ku abah musibah ya teh bah subhanallah si abah meuni semangat kieu abah subhanallah hiji ibu ngeuretan kuku sunat ti Nabi Ibrahim dua tah ngarapihkeun kumis jika si akang eta tukangan si abah nuker udud sarua eta kumisna ayaan rapih gitu ngan ama aya jangwa tunggul jika teroris itu kumisna aya saeutik jadi kan sok aya bapak anu ngingu kumis anu boga kumis tapi teu dirapihkeun ngamai jika jembatan leho salaki oce bisi kitu carekan bapak rapihkeun sunat ti Nabi Ibrahim ulah ngamai jadi lamun bersin teh kan sok narap leho teh geuleuh itu sunat eta teh tilu pasunatan ti Nabi Ibrahim nu disampurnakeun ku Nabi Muhammad meresihan bulu kelek kelek teh tong rarogok buluna teh pak rujit ningalina ge sunat aja babau aja barujit aja babuluan geuleuh opat sunat meresihan bulu sayang careuh sayang odeng dah ngan beda di lalaki jeung di awewe mun di lalaki mah sunatna dikerok mun di awewe mah dibenyeng didudut kabayang ya
sok ajaran di benyeng peong pareureuh sebenarnya sok selamat mencoba BSI isuk sianya 5 sunat dihitan Bu caroga ibu terus dihitan eta subhanallah ya sadayana luar biasa pasunatan anu ku Nabi Muhammad terus dicontohan ayeuna bade dilaksanakeun ku Cepebri enjing bade nikah berarti melum enjing teh bulan madunya beda jeung urang bulan alaun sok bayang abdi mah inget Pak ari meleman pertama baheula sok gerak enjing Cepebri matak sok aya paribasa jalan-jalan ke pasar baru jangan lupa beli pisitan paling enak jadi pengantin baru melem pertama silih ciwitan eta teh bener cek alaman ku abdi salaki abdi diciwit leungeunna ku abdi tepikeun kagetihan eta di kamar meleman pertama ku abdi ditaros di doja sakit enggak teu ngajawab ieu leungeunna ka diasongkeun deui ka abdi iwit euy cenah padahal mun ayeuna mah diciwit meureun panyarekan age meureun wah bea karep da balas manja atuh keur panganten mah iwit euy cenah abdi ge maleman pertama hayang hitut da teu wani atuh sok saha anu hitut maleman pertama hareupeun salaki meureun di kumaha mah carekan ih atuh ieu teh da tahan harga hayang hitut ih diempet-empet we da geus teu kuat beuteung mah teu bisa diajak kompromi atuh eta teu kuat abdi api-api kaluar sugan salaki teu nuturkeun ayo pas dina lawang panto kalepasan abdi hitut ngik eta salaki geger nunjuk yayang entutnya cenah untut bari rowas sieun dicereikeun entut balu cantut entut era Pak maleman pertama yang hitut beda jeung ayeuna bapak teu hayang ge dihajakeun salakina di dapur dut ditemal ku pamajikanna ti kamar pret torajol anakna brot ayeuna mah eueuh ka era pagede-gede hitut subhanallah aya ibadah capek ibadah naon ibadah capek teh ibadah haji ibadah umrah tuh teruskeun ka Pak Haji Apip Pak Haji Ibu Haji Yuyun ibu kantos ka Mekah teh acan hoyong ka Mekah geus daftar encan ieu atuh sareng rek mawa atuh Bu Haji cenah teu boga duit da urang mah anger we kana naon ieu teh duit mata abdi ge yeuh ibu di dieu ngaos teh hoyong jadi amal lamun jadi amal pasti abdi balik bakal menang doa lain duit duit we abdi mah yang menang doa masalah duit mah kene kumaha Pak Haji Apip eta mah dibere we duit ku Pak Haji Apip syukur abdi mah henteu wae piraku nya piraku da Pak Haji Apip teh jalmi eling tingali piraku ieu teh nage meuni gagah meuni mewah meureun sabaraha puluh juta ieu ari ka abdi mah 5 juta ge nawar hari ngaji kudu lila hari amplop lemah pret subhanallah keun bege tang baji da abdi mah tenang dionang ku Pak Haji mah da Pak Haji teh jalmi eling nya bunya eling teh Pak Haji Apip tah mun ceuk ibu eling ke abdi mah kumaha mere gede jeung leutikna mun mere gede berarti Pak Haji Apip teh eling mun mere leutik berarti henteu tegede ocu ya lo teu sopan ka Pak Haji nyebut eling subhanallah alhamdulillah Pak Haji ya sedikit permasalahan abdi riut mastaka bakal damang margi aya kopi good day bade dicobi heula jigana ieu bakal kurang amis naon sababna kopi sabungkus caina meuni pinuh abah teh keng melong wae ka abdi abah teh resep kana kopi resep ka abdi bah bismillahirrahmanirrahim luar biasa pas hatur nuhun riet abdi ilang ngan ieu panyakit tuur masih keneh teu acan ilang abdi gaduh panyakit leuleus tuur Pak ieu biasana cagerna teh ku teh pucuk kieu teh subhanallah aduh atur nuhun ka akang kameramen akang teh tadi mah di ditu jadi pindah ka dieu nya badi ilik-ilik eta buuk teh boda saware hidung saware jigana teh sakedap deui akan meninggalkan dunia hitam ieu teh oh ngahaja eta mah di beureumman subhanallah abdi mah sok resep kanu di beureumman buukna teh eta teh gaul ari gaul teh GAUL disingkat gaul hartina gaya anak urang leuweung eta teh
Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. As ibu ibadah capek ibadah haji umroh ibu tacan ka Mekah koyong kabita sapertos Pak Haji Api Pak Haji Ibu Haji Uyun tegaduh artosna suhunkeun ka Allah dan nu gaduh Mekah mah sanes jalmi anu seueur artos nu gaduh Mekah mah jalmi anu dinasibkeun ku Allah dan nu gaduh Mekahna Allah nu gaduh Madinahna Allah tong hese ibu suhunkeun ka Allah amparkeun sajadah hegsing nangis bari nyuut teh ngadoa teh Gusti abdi teh hoyong ka Mekah tapi tegaduh artos ya Allah geus kabayang geuning itu Ka'bah kabayang multajam kabayang Hajar Aswad kabayang rawadhah abdi teh hoyong kadinya ya Allah tapi abdi teh gaduh artos tapi ibu didoakeun ku Allah diijabah doa ku Allah yakin ti mana min haitsu la yahtasib bakal datang rezeki ti mana wae ya robbal jika Mang Romli jeung Bi Icih tatangga abdi umurna sabaraha tahun Bu bukan usia muda geus 85 tahun ka Mekah pakokolot di mana artosna dabuhan merenan getol ngadua ya Allah hayang ka Mekah sementara sawah jualan teu boga kebon teu boga dahar ge saya aya euceul ngan meureun geus kuat nasib ti Allah ku seueur ngadua syariatna Pak Haji Mang Romli eta jeung Bi Icih teh tageuning teh pucuk datang moga-moga ieu nu mere teh pucuk sing ditarima iman Islamna aduh nuhun ngan ieu tunuh ieu teh penyakit tunuh ku sprite biasa aduh gaya si calanana legging tingali mun di awe mah nu kitu teh legging di lalaki mah pensil biasa mah ngaranna teh di istri mah legging nu kitu teh anu merecet itu ngepres eta teh legging calana lepet gegeleun anjing teh atur nuhun anya moga-moga ditarima iman Islamna mohon sing husnul khotimah dihampura dosana amin gitu can maut ngadoa eta teh ibu lain jangka nu maut jangka nu hirup ece teh kudu ngadoa ya Allah hoyong maut husnul khotimah abdi teh sieun ibadah teh sia-sia aing maut teu mawa iman Islam ya Allah abdi tampi iman Islam hoyong maut husnul khotimah kitu dari maut mah teu aya nu uning atunya sok aa ieu put mantuna Pak Haji anom keneh Pak Haji tos sepuh abdi sami yuswa mah di luhureun sia maut mah teu uning abah tos sepuh duka saheula maut menyebah duka abah ti heula duka abdi paneuri itu duka sabalikna nyabahnya abdi ti pengker Pak Haji Apip ti payun nyabahnya subhanallah ibu ka Mekah sok yakin tingali kamari Mang Romli jeung Bi Icih eta 85 tahun usiana ti mana artosna si horeng teh nasib nu kuat gara-gara putrana anu bungsu geulis rupana teh kawin ka aki-aki geus kitu we jalan nasibna meureun kawin ka aki-aki sapertos si abah ieu aki-akina teh ngan itu mah itu rada gagah keneh dabuhan jalmi kaya toko emasna di mana-mana beunghar inti nama begitu dikawinkeun ku si Abah Romli budakna kasih aki eta langsung ibu didaftarkeun haji diberangkatkeun umroh nasib anu ku kabitan teh ibu sok bikeun anak eceuk aki-aki atuh tuh kasih aki itu bikeun subhanallah ibadah capek haji umroh teh tapi ibu aya kakapok teruskeun ka Pak Haji dah capek di Mekah teh atuh capek tawaf sa'i teh bayangkeun jutaan manusia tapi hoyong deui ibu kabayang teh nu atos mah bade ka Mekah teh tibir ali teh tos nawaitul umroh tawahram tu billahi taala na mobil bus teh labbaik Allahumma labbaik dugi ka Mekah ningali Masjidil Haram ningali Ka'bah Allahumma zid hadal baita tasrifan bade tawaf bismillah Allahu akbar bismillah Allahu akbar bismillah Allahu akbar kana naon ibu kana Hajar Aswad bari Hajar Aswad nama teu katingali da jutaan jalmi atuh geuninganan kada istilam sunat ibu bade tawaf bismillah Allahu akbar sanajan ibu nama di mana asal ayeuna tos lempeng sareng lampu berarti di pali ditu aya Hajar Aswad diangkatkeun pandangan jemaah sadayana raeng bismillah Allahu akbar ieu teh bakal jadi saksi dampal pandangan ibu nu pernah nyium Hajar Aswad jaga urang ku Allah bakal dikasurgakeun jeung Hajar Aswad tong waka amin dan can ka Mekah nage insya Allah kumaha ibu da teu pernah ka Mekah atuh sok ayeuna balik ngaji ieu teh ka salaki teh bismillah Allahu akbar sok teh kitu ka salaki ya Allah ning tara pada boro-boro ibu abdi ge tara sabab ibu bang uih ngawas daek nyium salaki akur jeung nyium Hajar tah matak ibu ayeuna mah geus diwartosan engke uih ti dieu salaki ece talian sukuna
barogod leungeuna golerkeun dina kasur ciuman menang 20 kali mah cek ibu teh cicing sia salaki aswad gitu. Oh cium komo salakina hideung mah anggap we hajar aswadnya. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Jadi ibu ngamanja ka salaki teh ulah keur anyar kawin wungkul sok ayeuna ku CP Brida bakal karaos atuh anyar kawin mah masih kene geget masih kene bogoh abdi we ce duka kunaon da keur anyar kawin mah meuni cacadelan ngobrol ge gedeblug labuh abdi meuni ka salaki teh embis gebis ge meuni embis cek salaki teh angun cenah ya Allah ariut ya oskado nah leuleus ya irek ayeuna mah boro-boro ariut modar sia ati tajong pangaruh ai lempang kudu neuleuh gerak cenah. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena sekarang sudah tidak ada cinta lagi. Mata punten CP Bri tujuan nikah teh litaskunu ilaiha dina ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah nyiptakeun serba berpasang-pasangan di antarana suami dan istri. Tujuanana litaskunu supaya hirup tenang. Ibu sok berusaha hirup teh kudu enjoy tenang. Santuy ulah sok mikiran pangaboga batur. Ieu mah tatangga meuli kulkas ece nu muriang. Ieu mah tatangga abdi kitu biodah ece. Kamari meuli kulkas tatanggana menang saminggu biodah di rumah sakit utah-utahan wae. Dirongsen eueuh penyakitan balik ka imahna panasaran da utah-utahan wae ku salakina biodah dikerok tongongna. Ari pas dikerok teh gamar tak kulkas tatangga muncul dina tongong biodah. Eta mah hirup teh enjoy oce jamedud mikiran pangaboga batur mah yang juga Pak Haji Apip imahna geus meuni potonganna minimalis ari urang mah bilik hinis. Pak Haji Apip mah dihareup imahna aya parabola urang mah paraseuna ngebul tiap poe. Ari Pak Haji Apip unggal poe jalan-jalan make es kudu ari salaki urang mah ngadodorong es cincau atuh aja syukuri we nu aya nih mati ulah sok mikiran pangaboga batur syukuri apa yang hidup adalah tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Duh hirup enjoy mah komo ibu daek seuri tertawa dengan lepas eta teh bakal 40% kakolotan menurun. Jadi ibu lamun hayang awet ngora teu kudu make make up, teu kudu make lipstick, awali mau apapun dengan senyuman. Ibu aya nu naros, "Ibi rek ka mana?" "Hehehe, ka pasar." Kudu kitu cari ka mana hehe ka kebon pokona mah ibu hayang awet ngora sing daek seseurian rek aya batur rek eueuh batur seuri we kadinya pasti ku batur disangka nu gelo anyar. Sallu ala Nabi Muhammad. Abah aya tangga teh ti dinya abah aya tangga teh aya abah cobi ka dieu gerak ka dieu sakedap nah ka dieu sakedap ka dieu so kadio so kadio bah kadio oh naik abah naik kadio apa ngluyunkeun si abah naik bah naik sok naik gitu kadio so kotor abah calik na kursi nu ieu kadio abah oh abah dinu ieu sok gitu aduh calik aduh asa rek dirapalan deui bah urang yeuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Cek akang kula sina ngagiuk ayo tukang son abah ku abdi teu acan di piwarang lungsur abah tetap menemani aku di sini ya. Subhanallah. Ya ibu kupingkeun ari sepuh teh sok aya barokahna aya berkahna matak ieu CP Bri hidup bade nikah sebelum berangkat berilah mintalah doa kepada orang tua. Dah hiruk barokah mah ibu kuncina lain ku dunia ku harta ku indung ku bapak seueur ayeuna ibu atuh jelema anu sangsara balangsak anakna ayeuna loba dunyana tapi teu barokah karena apa mungkin aya saeutik milaraan ka indung jeung bapak
Matak naudzubillah lamun anak berani ngabantah ka inung, berani nyarekan ka inung, apalagi milaraan ka inung, tepikeun ka inung teh ceurik nyeri ku tingkah laku anak. Naudzubillah cek Febri isukan geus kawin ulah jiga kitu. Lamun da kolot mah teu hayang dibere. Naon sababna? Kahadean inung ka anak hanya memberi taharap kembali, hanya memberi taharap kembali, tapi geunyeuleng tepikeun ka langit katujuh. Lamun anak nganyeri ka inung ku tingkah laku ku pilara, cek Allah tong boro-boro asup ka surga, ngambe seungitna surga nage diharamkeun ku Allah. Naudzubillah kemin. Mata kahade sosok inung moal aya gantina, sosok bapak moal aya gantina. Pamajikan mah bapak ayeuna dicerai maot aya gantina, salaki oce maot aya gantina. Inung geus maot tetep urang hayang boga inung deui moal aya jiga nu kitu. Laras sok ayeuna ridallah piridul waliden, suhtullah pisutil waliden. Sing inget cek Febri bageur lamun inung nyeri bari nangis ku hidup, naudzubillah lain malah barokah hirup bakal sangsara ka surga haram cek Allah. Boro-boro ka surga ngame seungit nage haram. Tapi sabalikna lamun anak ayeuna ibu akhlak alus ka inung tepikeun ka ceurik balas bungah ku anak, barokah tamplok keur anak da inung mah mutiara keur nu jadi anak. Matak ece kupingkeun doa inung ka anak mah sarua jeung doa nabi ka umatna, seukeut Allah batan silet dina pada teu aya tolak ijabahna. Keung abdi mah ningali di alam dunia inung beunghar, bapak beunghar, anak jadi raja jadi ratu, tapi anak beunghar, anak loba dunia, inung jadi babu. Sok aya nu kitu nya Bu. Oh kena-kena riweuh boga pagawean boga anak can hudang dititipkeun ka inung mah mi hape budak. Inung nu ngahawapan, inung nu ngamandian, inung anu ngasuh, inung anu ngais, inung nu gegeroh, inung nu nyeuseuh. Naudzubillah leuheung lamun aya dina ridona palebah lamun teu aya dina ridona. Urang teh jadi bendu Allah, jadi bendu surga. Naudzubillah min. Sok engke cek Febri karaos ku Bu Haji rek aya rek eueuh, tapi seandainya mungkin inung mah keur nyoba mamah teh hayang ieu cek Febri teh atuh ti mana mah eueuh, jangan bicara seperti itu ya mah insyaallah aya. Apapun permintaan inung ulah nyebut eueuh, ulah nyebut teu kaduga, berusaha sekemah empuh mungkin ece hanya kal geus maot barek barang bere, hanya karek mereka hadean geus maot inung mah. Sok bayangkeun nu jadi inung ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat dina waktu ngalahirkeun urang ka alam dunia. 8 bulan urang teh lahir tina rahim nu jadi inung ngaheurinan heula rahimna, 8 bulan ngaheurinan heula patuanganna dugikeun ka lahir ka alam dunia. Bageur cek Febri da mamah teh teu waka sukses jiga kieu, bageur cek Febri da bapak teh duit jangan biayaan anak, kajeun ibu banda teu boga, kajeun biaya teu boga, ngorbankeun ka era urang unyem inyem ka tetangga. Can kabayang ti mana jam mampu naurna. Nu penting budak sehat deui, budak salamet deui. Tapi kenapa ketika anak geus sukses poho kanu jadi inung, inung gering teu dilongok-longok acan, inung lapar teu ditawaran-tawaran acan, ngecelak cimata nu jadi inung. Naudzubillah kita akan termasuk musuh Allah, musuh surga. Naudzubillah min. Abdi mah ibu jantan pengalaman inget tahun 2007 abdi pernah ngalaman ke Mekah pertama kali abdi hajian. Datang ti Mekah teh memeh uih di Mekah teh ya Allah abdi ngadua Gusti abdi hoyong ke Mekah deui 5 tahun ti ayeuna. Mungkin Allah memberikan jalan keluar teh seperti itu. Datang ke bumi teh lamun ngadua teh atuh tahun engke ke Mekah teh satahun sakali. Ternyata Allah berkehendak lain. Sebelum 5 tahun mamah pun biang nih meureun ngadoja kalau teh mamah mah yang berangkat umroh. Iraha mah hayang bulan puasa ngobrol teh ibu bulan Rewah tanggal 25, bayangkeun tanggal hiji hayang umroh kolot tanggal 25 ngobrol ieu kudu aya duit sejero 5 poe. Di mana abdi teu nyepeng duit saperak-perak acan, berkata insyaallah mama berangkat umroh tanggal hiji sok ngadamel paspor dah harita mah babari keneh ibu. Subhanallah ternyata dikabul ka Mekah. Doakeun we abdi di ditu mah. Abdi hoyong sing Minang ka Mekah. Mamah ayeuna ka Mekah diumrohkeun ku abdi ngan abdi doakeun mah hayang sabulan sakali ka Mekah. Ya Allah, ternyata ibu disuhunkeun doa ku abdi ka inung, mamah abdi berkorban sekian puluh juta, tapi keun bae asal abdi doakeun hayang ka Mekah sabulan sakali. Ternyata sabulan 2 kali ka Mekah teh. Matak tongnya cek Febri geus aya kaboga, meskipun cek Febri can sukses berani berbuat baik sok barang bere kanu jadiin kanu jadi hanya kal geus teu aya mah. Sok karaos lah euceu pokona mah setiap memberi apapun ayeuna jiga nu teu sabaraha ka inung Allah teh henteu kos lila bakal ngagantian deui.
Kaalaman abdi mama masih naon kirining Bu Haji ngaos di anu subhanallah. Oh mere sakieu ka indung, oh mere sakieu ka bapa, Allah mangagantian leuwih ti kitu subhan. Mata kade ibu mumpung aya keneh kolotnya sok ayeuna mutiara urang teh deui iwati indung jeung ba perjuangan sahade nu paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi kacinta ka urang teu lepas Nabi Muhammad tepikeun ka bade wafat nitipkeun ka Sayyidina Ali, ummati mihape umat kaula teu beda Nabi Muhammad teh jeung indung matak doa indung mah akur jeung doa Nabi eueuh nu diijabah ka anak subhan. Sok ibunya ayeuna mumpung aya keneh ieu abdi kasepuh ka abah asa ka aki abdi geus teu aya jadi abah teh pangemut-ngemut keur abdi meni mirip pisan bah jika jadi aki abdi jeung abah teh sarua aki-aki bah. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Oh kade cep Febri litas kuno tujuan nikah supaya tenang naon modalna wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah modalna hiji mawaddah dua warahmah. Naon ari mawadah cinta, naon ari mawadah bogoh cinta jeung bogoh teh sarua. Ari ibu ayeuna kacaroge aya keneh cinta aya keneh bogoh teu aya geuning kunaon pangna dipayunkeun mawadah pangna dipayunkeun cinta untuk tujuan litas kunu tenang sabab cinta matara lami cinta matara awet cinta tara lila da cinta masukkeuna kuseep lain setan. Lain eta nu ngajawab meni tarik bari salah jaba disorban bari jeung barang gayem deui sokkeuna setan kuseep da setan matara ngadaharan cinta. Sok aya seepna atuh ibu subhanallah sok urang baheula jeung salaki manja mohon ibu jangan berubahnya manja urang ka salaki ngan meureun besok beda panggilan unggul baheula mah keur ngora aa ayeuna mah naon abahnya manya atuh ka aki-aki kieu abah gitu dah kudu akur jeung kaayaan gitu abah mun ibu rada ngora keneh bapak ayah doh sapertos Bu Haji ka Pak Haji nage ih mani mas rada memang atuh da sesuai jeung kaayaan ayah mami papi pantes imah alus mah ayah ari pagawean ngenso. Nyebut mami ari suku jebrag. Cing aja panggilan teh kumaha saldo atuh mun abdi modelkeun umi abi pantes upami di Pak Ustad Yayan sareng bojona umi abi pantes eta teh nu mana atuh Pak Ustad Yayan teh abdi lebat mohon hapunten Pak Ustadnya ieu geuning abdi mah di pasihan kopi di pasihan teh pucuk Pak Ustad mah tadi henteu nya mohon beda nasi beda milik ya Pak Ustad. Subhanallah Allahumma sholli wa sallim wa barik alai aduh dak kitu atuh bu ayeuna mangan wios atuh ibu bade panggilan kumaha wae ge nu pentingan ulah menisok bapak sia tong kitu ayah bapak ngan di abdi mah tatangga eueuh mun digeunylung sadesa eta tatangga pagawean ngalaan jengkol Mang Udin ngaranna teh jeung Biodah deui teh nya pagawean ngalaan jengkol ari panggilan mah ni papa piayang eueuh mun kitu mah pegawai negeri pantes kemana pap ngantor yang du naik Fortuner ya yang kemana belanja pap naik Honda Jazz nyupir sorangan gaya ieu tukang ngalaan jengkol atuh gaya guyur sadesa kemana pap ngalah jengkol yang pantes henteu ya yang kemana ngaramet pap. Budak narek sakola bah meni gaya dah papap dah mamam mun urang mah uluk salamnya tuh da urang kampung dah papap dah mamam lancukna sidiran dah diran. Subhanallah. Cinta mata ralami cinta tarawet matak aa saha tanu can nikahnya jang can nikah jomblo keneh silakan dalam keadaan jomblo yang kuat jangan patah semangat perbanyak membaca sholawat pasti akan datang jodoh dengan tepat dan tidak mungkin salah alamat ngan keur ngaji mah ulah waka bercinta engke teh sok hese pelajaran teh asupna sok we khusu ayeuna mah keun acenah sieun teu kawin Allah azza wa jalla nyiptakeun geus sapasang sapa lamun ayeuna katungkulkeun ku bercinta lah kadituna teh sok aya paribasa kalau cinta sudah melekat tai kotok rasa coklat anu haram ke dihalalkeun kalau cinta sudah bersemi cacing tanah terasa indomie kalau cinta sudah membara tai ucing ge asa peda eueuh ti dituna tai ucing asa pedanya ceu anger we tai ucing mah kumaha tuh geuning apaleun aja mah asa sok ngaletak unggal poe aja. Tete eta teh cangkel murang kali nen keneh
Oh, saudara sok karunya tak kitu ari istri teh Pak. Mata akang teh sing nyaangka pamajikan teh ya Allah. Meni cangkeul kieu riweuh. Awewe mah bajar super kariweuh super kasibuk bungan ulah rungsing urah alal ame jadi iba. Saudara budak keur leutik keneh mah isukan ku Cep Febri ka alaman. Kakereup sare pamajikan teh. Ya. Kumaha cik da moal diantep atuh jeung moal repe dibere jagung beledug. Cek pamajikan teh ka dia cek inungna teh ka dia atuh dek beuh nyusu ya di mamah yeuh bari lulungu inung mah reup inungna teh tibra budakna mah ngagenyel we kenehnya budakna geus rehe teh bapana digogoakan da ngaganggu cek bapana teh orok jabri kita gogoakan dayakin pamajikan teh pamoal ngantepkeun ari peuting bari di imah mah meureun cek pamajikan teh beuh atuh ka dieu Pak yeuh parasmanan jeung budak yeuh sok parasmanan atuh tengah peuting teh parasmanan anakna jeung bapakna tapi ka ibu susu teh pabenyeng-benyeng nu sabelah ku bapana nu sabelah ku anakna ulu susu tepikeun ka offset ari kutangna luhureun dada susunah napeun bujal subhanallah mata karunya abah awewe teh yeuh super kariweuh super kacape ngan omat ibu sakumaha capena digawe beurang ulah tepikeun ka poho ibadah utamana salat ya ibu tos salat isya teu acan atos kahade bisi aya nu acan datang ti dieu tong waka loba gawe komo sare langsung salat isya heula malaikat Israil teu apal ibu datang ngajemput urang kamari eta biji eta tetangga abdi cek karunya tuh encan salat isya kabablasan tas magrib balah capek meureun ti beurang teh digawe jeung ngaji ka ditu ka dieu pagawean teh loba pisan gegeroh nyusuh kitu awe mah rup ibu sare tas magrib teh dimukeuna keneh bablas inget-inget 1:30 kitu genan pedah biji teh ka bawah ngimpi datang malaikat nanya ka biji cek malaikat man robuka gebuk teh biji uluh ieu meureun maot teh mangkani can salat isya eta abah biji rek maksakeun hudang teu bisa hudang biji burak ungak sugan teh ku eueup-eueup ai pas breh beuntak ternyata salaki biji geus luhureun biji kitu Pak dasar biji na meureun salah dedengean dasar ku kabawa ngimpi disangka biji man robuka padahal salakina mah rok buka makrok buka nah wadak sing haridang kasalaki teh aja ulah kena geus kolot aduh abah gaduh keneh bojoan teu bah gaduh abah sok masih keneh ngaulaan bojo sok malam Jumat sok henteu abah yeuh atuh kami abah kuat deui meser kuku Bima abah eueuh kuku Bima maneangan kuku kerudu kaleuweung kapan ibu eta teh menurut medis baca cek medis cek dokter lamun ayeuna kolot hayang jag-jag deui meuri kuku Bima mun istri nganggo jamu sari rapet itu dia juga parawan deui ngan eta mah cek medis tapi lamun cek menurut agama mah tidak usah pakai kuku Bima sari rapet geus we abah memeh bobo gaduh wudu cek pres deui awak teh ku wudu mah tuh kudu make sari rapet kuku Bima jang naeun lah kudu dibeli abah leung lamun abah bisa meraktekeunana palebah lamun abah salah ke si emak meuli kuku Bima jeung sari rapet ditinyu dina gelas direnengkeun ari abah kalah nguyup sari rapet si emak kalah nginum kuku Bima sok abah yakin abah moal bisa kiih tah gara-gara sari rapet si emak heuras gara-gara kuku Bima gitu Pak Sallu ala Nabi Muhammad lah ieu teh geuninganan ibu geus jam 11:30 mohon hapunten abah hoyong teh pucuk mangga abah teh pucuk dah abdi mah abah itu ge wah sagala sale bagus disiapkeun kapan itu bos sale lil mohon hapunten akan kebiasaan kitu oleh-oleh teh di abdi mah upami ka daerah Garut ngawas wah bagasi teh sok pinuh ku sayuran lamun ka daerah dieu pada Kemang naon eta teh negara Kemang eta kan di dieu mah konveksinya wah sok pinuh ku tiung dah ayeuna mah kan di dieu mah sale pasti pinuh ku sale bagasi teh tapi eta mah nu biasa kan teu kenging nu acan biasa mah tong stresnya ieu mah nu biasa Pak Haji Apip kitu cenah Pak Haji Apip teu biasa nya biasakeun we ti ayeuna gitu abdi mah tuh kamari nyeri hate balik ngaji ti Bogor ku salaki di baeudan teu ditanya menang 3 jam ari aku naon sih teh baeud wae si goreng peda abdi teu mawa berkat dan nu kitu nama panitia atuh aja mantap puntennya Pak Haji Apip abdi mah daripada engke balik ti dieu kudu pasea jeung salaki mending ribut ti ayeuna jeung Haji Apip lah
Nabi Muhammad. Subhanallah. Cek. Hey, mik ya son hiji deui. Cek. Tah. Alitan ekona cek. Paihan ekona cek. Terus ekona tutup cek. Cepeng ku Abah. Aduh, Abah saha nami? Wahid. Hiji nanya. Hida Wahid mah hiji atuh, Cok. Wahid dua mah nya. Wahid mah hiji. Bapak Wahid daras. Mohon, jigana ieu Pak Wahid mah getol ka masjidnya. Nya, beda tuh dah. Dari raut muka sabrehan ge subhanallah, ada apa di si Aki ini? Ternyata Aki teh abah teh tukang ke masjid. Jadi jika nama di dia ge anu sok ngumumkeun waktu sahur bulan puasa teh abahnya. Mun abdi mah pernah abah ka dieu jika nama Abah Wahid teh Assalamualaikum. Poala sadelek sadaya nguningakeun ieu waos kantun 3. Iya waos kantun 3. Paur. Am 3. Atuh abanan. Ya cek Abah mah bener eta teh Abah teh. Waktu tabuh 3 sahur ngan kulantaran ngosom ceu. Da waosna karik 3 deui jadi ka kuping kurang teh. Waos kantun. Allahu Akbar. Ternyata Abah ieu mah karik hiji deui eta Abah teh. Jika nama Abah teh kamari basa sahur teh ngegel jenil basonya. Anu teas tadi hadeutkeun ku si emak eta teh. Paingan Abah teh ngumumkeun imsak teh ceurik Abah teh. Si horeng huntu erep. Da ngumumkeun imsak teh Assalamualaikum. Poala sadelek kumargi waos palantos seep. Kumargi waos palantos seep. Nyingsat. Batur mah imsak ieu mah nyingsat ya. Abah Wahid. Lah judora kasih yang serikan kolot yang. Abah sabaraha tahun Yuswa Abah? 80 subhanallah. Dengan usia 80 tinggal ibu semangat. Nah ari salaki urang atuh ece ari kana ngusep gaple semangat ari ka masjid hantu. Nah seperti Abah sok berjamaah di mana Bah? Di bumi di masjid Bah? Masjid. Di sing tarik atuh baca ketkeun. Di mana Bah? Di masjid. Jadi Abah mengpenghirupnya Bahnya Abah teh kudu getol ka mana Bah? Amin. Ka masjid. Da boro-boro nu hirup Abah. Boro-boro nu hirup Abah kudu ka masjid. Anu maot oge geuning Bah anger akhirna masuk dibawa ka masjid. Ka makam Abah anu maot. Ada ka makam sok aya nu ka masjid. Makanya atuh Abah akhirnya mau dibawa ke makam. Subhanallah. Abah yo Abah elingan masyarakat teh sinadarekeun berjamaah Bah. Yo cek kunci hirup hayang barokah mah salat awal waktu berjamaah. Abah engke matas adan teh kudu kieu yo eling umat muslimin sok gerabah urang ngajak salat lohor Bah sok jeung Abah barengan. Hayu urang berjamaah duhur bener. Duhurnya cik Abah eta nu kitu teh Bah hariri ngajakan eling hariri ngajak teu eling Bah. Hariri ngajak eling. Cek abdi mah hariri ngajak teu eling piraku aya kieu ngajak salat lohor Abah. Kapan subuhna ge encan. Aduh resep aya Abah abdi mah semangat. Abah doakeun abdi Bah sing jaga Abah geus kolot ge semangat ibadah istiqomah subhanallah. Tepuk tangan buat Abah Wahid. Allah jigana Abah mah sanajan hujan ge ka masjid bae nya. Mohon mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji masjid. Ka hiji masjid bener Bah. Abah lamun hujan sok dipayung tah ka masjid. Nganggo payung. Nganggo cik Abah lamun hujan dipayung ka masjid sae henteu Bah. Lan? Lamun hujan dipayung ka masjid sae awon. Hah? Sae awon. Hah? Oh, ya Bah lamun hujan, lamun keur usum hujan, he ka masjid Abah dipayung ka masjid sae awon Bah. Awon ulah sae banyak masjid non ka masjid dipapayung golerkeun we di luar payungna mah. Dituna di luar. Nya bener Abah bade naros abdi ieu teh resep ka Abah teh maneh husu ngaos teh konek jeung Abah teh meunikat. Aduh Abah ai Nabi Muhammad dilahirkeun di kota mana?
Kota Mekah. Di kota Mekah. Sing tarik atuh bah. Di kota mana? Kirang apal. Oh, bieu cek abah bieu bener di kota Mekah eta teh bener jawaban teh abah. Nabi Muhammad lahirna di kota Mekah. Mekah, wafatna di kota mana? Madinah. Di Madinah. Ari dimakamkeunana di Mekah di Madinah. Di Jambal Hubes. Di Madinah dimakamkeun Madinah. namanya. Ari abah rek dimakamkeun di mana? Adi itu. Dina tanah kue banyak. Di makom. Di Abah ai di dia di lamun anu maot di kubur teh sok dina tanah bah. Mohon. Berarti urang teh mengingat bahwa urang teh asal lagi ku Allah diciptakeun teh tina naon bah? Taneuh. Tina tanah. Jadi ulah salah abah ge engke bakal balik Kana tanah. ka imah engke mah bah abah teh da hirup keneh. Ka imah abah. Aduh ya kawalat ya kolot lah resep kawannya abah. Aduh subhanallah. Pertanyaan kahiji dijawab ku abah dengan jelas dan benar. Abah rukun Islam aya sabaraha abah? 5. 5 hiji, Syahadat. 2, Salat. 3, Zakat. 4, Puasa. 5. Munggah haji. Subhanallah benar. Tepuk tangan buat Abah Wahid. Sok abah urang ngabarokahan jangka panganten, da moal aya panganten, moal aya urang sadaya, moal aya Pak Haji Apip, moal aya abah, moal aya alhamdulillah lamun teu aya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok abah nyalira sholawat cik sholatullah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Luar biasa. Abah juga napun di masjid ge Tawasalna bismillah wa bil jadi teu akur bah lagamu tadi jeung ayeuna ge. wa kulli mujahidin. Ajib subhanallah sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah Bi ahlil bad Ya Allah. Jadi abah mah sholawatnya laguna teh saka inget eta teh bah. Oh. Ayeuna tadi mah sholatullah teh lain kieu lagamna teh abah. Ayeuna tawasalna jadi kieu keun bae tapi barokah mau sholawat abah komo malam Jumaah maca sholawat ka Kangjeng Nabi 80 kali maka gufiro dunubahu samanina amah dihampura dosa ku Allah 80 tahunan. Satu acana abah ieu bade masihan kenang-kenangan abdi ka abah. Wayahna ku abah kena ditampinya aya cendramata kanggo abah sing emut abah setiap ningali ieu abah kudu emut ka abdi. Siap bah? Oke. Wios teu sabaraha oge tapi mudah-mudahan ada makna buat abdi buat abah. Ieu teh ngan aya fotorana ieu teh bah. Wios rana bah. Subhanallah dengan pertanyaan begitu benar dijawab sama si abah. Nabi Muhammad dilahirkan di kota mana? Di kota Mekah. Wafat di mana? Di Madinah. Dimakamkeunana di Madinah. Abah rek di mana? Rek di ditu we cenah. Subhanallah. Jawaban abah dengan tepat 100.000 buat abah. Canak bah. Ecing. Rukun Islam aya sabaraha cek abah aya 5 disebutan ku abah dengan jelas dan benar. Luar biasa abah. Ditambah deui pertanyaan anu kadua karena abah sudah menjawab dengan benar 100.000 buat abah deui. Canak bah. Sholawatna abah lantang benar jelas subhanallah. Abah sing leuwih husu ka masjid bah. Sok gerowokan batur. Da geuning ayeuna mah nu adan-adan abah nya nu edan mah edan we bah. Itu sok akang mumpung urang diberi umur keneh ku Allah ulah gaduh cita-cita tobat ka Allah di mana geus kolot da can karuan umur urang nepi ka kolot tingali kesemangatan abah Wahid luar biasa. Sholawatna abah karena jelas merdu banget penuh dengan hayat naon dihayati diresapi ku abah ditambah deui 100.000 buat abah. Canak bah. Allahumma sholli wa sallim wa barik sallu ala Nabi Muhammad. Ngan abdi sakedik ti abah koyong didoakeun nya bah. Pokona mah abah kudu inget abah mah getol ka masjid sedangkan tempat anu pangsaena Allah ngaijabah teh wati di masjid. Doakeun abah panganten sing barokah, sing berkah rumah tanggana, Pak Haji Apip sing langkung majeng usahana. Abdi doakeun ku abah, abdi teh bah gaduh budak anu ageng nuju hamil ayeuna teh. Janten mantu anu hamil mah sing sehat anu ngandungna, sehat anu dikandungna. Kalasan teras abdi gaduh nuju gaduh
proyek nuju ngadamel bumi Allah naon masjid namina Masjid Az-Zikro madrasahna namina Az-Zahro putra abdi teh 2 Dikri sareng Jahra janten tapa ulan we kangaran budak Masjidna Az-Zikro nu tos nikah Dikri teh reseran karosan ayeuna seueur barudak anu ngaraos ibu di rorompok teh aya tempatnya abdi teh haula we abah ngabangun masjid di mana artosna ti Allah we da hakikatna Allah nu mere duit ka abdi syariatna mah meureun haji Apip ayeuna rek mere ka abdi teh gitu tabah ku abdi teh dibikeun deui ka Allah Allah gesok mikeun deui leuwih gede tah doakeun ku abah sing enggal beres ya bahnya sing dibabarikeun rezekina abdi sing panjang umur bari bisa ibadah istiqomah jiga abah sakitu abdi mah nyuhunkeun ti abah teh ibu nu hadir di dieu mudah-mudahan ieu tempat sing langkung barokah ibu sing kacanak barokah ku ieu tempat sabab di dieu teh geuning ibu subhanallah syukuran Pak Haji Apip teh teu ku pongdut teu ku artis ku pangao san sabab pangsaena dina riungan hiji aya sodakoh atau saya ibu terus dipasihan tuangan kan tadinya dibagi kedua aya pengawasan ayeuna nuju tilu islahin bainanas aya silaturahmi barokah silaturahmi bakal panjang umur ageng rezeki kanggo Bapak Haji Apip kanggo keluarga kangge urang yakin urang ku silaturahmi ku Allah bakal dipanjangkeun umur deet rezeki tapi syarat ibu ibtigo amardotillah tujuan orang kudu karena Allah lamun karena Allah tujuan orang maka fasaufa nu'tihi ajron adima Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda hatur nuhun abahnya hapunten ku abdi diwagel abah piwarang naik ke panggung karena abdi teh resep ke abah teh ternyata abah teh getol ahli ibadah tah amih abah jag-jag deui jeung si emak ieu engke sargot ewangnya hitung-hitung atukeun da panganten mah bulan madu abah mah bulan alaeun we ayeuna sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad sakitu ibu nu kapihatur da abdi bade teras hoyong istirahat teu kiat tos samingon Pak Haji Apip abdi teh teu acan wangsul tadi wangsul sakedap ge gentos kendaraan kitu genan supir anu hiji deui ketemuan kitu da geus pinuh teuing mobil karunya bisi Haji Apip rek mere sale loba gitu tah mantak tadi teh nelepon ka barudak telepon ban ieu cenah teh teang ieu bagasi geus pinuh teuing ayeuna rek ka Haji Apip gitu karasan abdi kan tanggal 2 Desember bade gunting pita masjid ari madrasah mana dipajang insyaallah bah ayeuna masjid matos 85% insyaallah memeh tanggal 2 matos beres insyaallah bade gunting pita bakal seueur tamu kudu aya lalawuh jadi alhamdulillah aya matak ayeuna bagasi dikosongkeun ge gitu kayaning saleh kayaning sagala rupa gitu aya ayeuna dipersiapkeun gitu hapunten Pak Haji ieu manu atos gitu cenah Pak Haji mah teu acan ulah saremutan Pak Haji sok we kanu atos nurutan gitu ngahaja abdi mah ngobrol teh amih aya persiapan bisi aya saleh nuncan di karungan sallu ala nabi Muhammad mudah-mudahan ibu syariatna panitia Pak Haji Apip ngumpulkeun urang hakikatna Allah ngumpulkeun urang sadayana moga-moga urang ku Allah dikumpulkeun dugikeun ka surga abah ieu canak abahnya canak pasihan ka nini amih jag-jag abah ulah ngadeg-deg abah teh geus ku ieu mah bakal kuat deui nya subhanallah sakitu nu kapiatur kirang lagu punten kasadayana buah kaliki mesana di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca Al-Qur'an aminan kurang tarik aminah tadi mun arek gelain ayeuna tarik teh buah kaliki mesana di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca sholawatan buah kaliki mesana di parapatan mun Pak Haji Apip ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan terima kasih atas dukungan semuanya buah kaliki mesana di parapatan sakitu ti abdi hapunten tina sagala rupi kalepatan wabil khusus hatur nuhun abdi tacan ngaduakeun ka Kori ibu luar biasanya seorang tunanetra tapi maca Al-Qur'an piraku urang nu beuntak kieu teu bisa maca Qur'an baca Al-Qur'an amalkeun pigawe teu bisa ngartoskeun anakeun bagian ajengankeun bagian batur ibu kumacana Al-Qur'an jadi ibadah jadi pahala keur urang sahurup tina Al-Qur'an 10 makna keur urang sadaya 10 karoh rahmat berkah keur urang sadaya sahurup encan sababaraha puluh huruf nu dibaca ku urang sadaya sakitu nu kapihatur kirang lakuna punten kasadayana hadanallahu wa iyyakum ajmain subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sok abah mangati payun heula abah lungsur aduh
Bismillahirrahmanirrahim.